Wah, lumayan nih ya. Bukan itu gede ini. Aduh. Ah. Aduh. Ah, belum euy. Erek ngejo ini mah itu gede. Ah. Aduh. Aduh. Capek euy aduh. Ah. Kamar cika bayarnya. Aduh. Aduh. Karena resol balik Ya Allah, mudah-mudahan sujang pemerintah teh jeung panjang umurna, jeung bebari ngalamirikna, senajan basan bes nu rada bauginya lumayan keur abdi mah. Mudah-mudahan ke masihana teh cing langkung sae. Kan lumayan abdi teh bener alhamdulillah rabbil alamin. nah udah abah teh aduh Beas. wah habis itu kan hargas di mana kemana nya si abah wah dijual ya ditukurkan karena luput ngarah tereh nyamukna pasti menang duit ditukarkan karena luput ada jalan Yang aduh, saya geus ngagolak biasa ke mana ya? Buat yang beri yang dahar teh, kok biasa di dia? Aduh, kok di Nuna, di mana tuh? Aduh, mana tuh biasa teh? Aduh, tidak tuh biasa ulah ngayurkeun, urang beuteung beri tuh ceng geus ngagolak. Aduh, yang iya deh, ini deh, babaku beri tuh bawa. si abah mah teu nyahoan duit si abah mah ngabeas di mana wae atuh kalah ku beurit ketemu bah ning diduitkeun tuh jadi duit loba wah jongjon meuli naon-naon ge jadi ku duit mah alah si abah masuk ngararaco wae beas ditutuna dina pojok deui asa mending meuli kupat ka si bohay euy nya bener meuli kupat arah tereh nyanggu malila Aduh, tiga panggil. Ya Allah, mudah-mudahan cekap anak ya. Biasa ya, aduh. Mudah-mudahan we sujang pamarentah teh. Ulah punung cing bagari ka bicing masihan deui. Aduh, ya biasa kalah leungit. Buah-buah ku beurit atau ku sikabayan gitu dijual. Aduh. Dengan ka mana ya? wah sang can asa ku siapa ayo coba bawa dia kan sina ko tetang ko teteng Ya lo. Aman dia cau teh. Berak gua kecil. Cau teh kujurig mah, berak kujurig bikin cau. Paling-paling dia mah kalau pasti kabayan dia katanya. Anu kieu mah duh, ai disimpan pisan suka leungit. Beas eueuh, cau enak jadi eueuh. Aduh, si kabayan meureunnya. Aduh. Pun teh. Kabayan. Aman kabayan teh. Kabayan. Aduh, si kabayan kamarnya. Kabayan, kamanakeun beas. Tadi kurang kecengan eueuh bae. beah Heeh, kamanakeun. da ka ditu kacai di tiung anu tadi teh Nya, aya beas di teu kas jelema wae. Lain beas kamanakeun. beas oh bae Kamanakeun.
Ya, eta biasa pamer sujang pamarentah. Lamun leungit tembar urang mah bangga bagian deui. Kamanakeun biasa? Hah? Kamanakeun biasa? Aya kacuan cileung. Biasa kamanakeun? Ih, Oh, bab, dijual. nah dijual tetep pamer si ujang pamarentah. Wah, lu malah apalieun bener mere deui. Ari geus kumaha bah? Da teu apa sugan teh biasa teh disumputkeun ku si Abah teh teu guna sugan teh nunana ge dina pojok atuh si Abah mah. Atuh beak ku beurit teh pojok mah beas mah. Sing alus nunana teh digentongan Abah. Lain dina pojok janji atuh ku beuritnya daripada di ku beurit mah mending dijual we Abah. Ah, siapa akakan dasar pengedulan.